Ya, mama teh geus badami jeung beebah. Bulan puasa terek dagang. Dagang nate nguriling. Diizinan mah ku ayah. Nya teu nanaon atuh alus oge. Alus hitung-hitung ngabuburit ban bulan puasa mah. Moal karasa jadi engke puasa teh. Rek dagang naon nih mama? Nya nu aya hubunganna jeung bulan puasa we. Paling dagang hordeng. Hordeng? Maksudnya kumaha ya teh dagang hordeng kumaha mah? Dagang hordeng we. Mamah nguriling gitu. Jeung si bibi mangul hordeng. Arek dijual ka mana hubunganna naon jeung bulan puasa eta? Ari si ayahnya besok oon. Nyebut oon deui wae ieu nya teu sieun doraka gitu ya ka salaki nyebut oon. Cing kumaha jelaskeun ya, jelaskeun ayah teu ngarti ieu. Apan sok loba nu butuheun ya ngajualna teh ka tukang mie ayam, tukang warteg, tukang baso, nasi padang, sok baru tuhun hordeng. Tapi euy. Aing curiga ya majikan aing ini lulusan S3 marketing ya. Ya analisa perdagangan bagian ka dieu ieu anjir. Tapi euy. Tapi please ya nya. Peng Tamara Blazinski. Ulah lah. Nya mending keneh dagang tajil nya. Kolak, es buah atau anu kararitu lah. Soalnya lamun mama dagang hordeng ya berarti mama bersekutu dengan syaiton nirojim. Please urungkan niat ya. Moal balik anjir cek aing jeung bibi aing.